Dina papatah kasundaan ayuna insyaallah Kang Jen bakal mesek jalma iman mual panggih jeung karugian. Sakumaha urang parantos sami-sami uninga numawi urang kedah takwa teh jalanan urang sadaya kagungan nafsu anu kahayangna mawa cilaka rugi dunia akhirat. Dina Al-Quran surat Al-Asr Allah subhanahu wa ta'ala parantos nerangkeun yen sakabeh jalma oge rarugi anging anu ariman anu ngajalankeun kaalusan serta silih papatahan jeung pada baturna kana jalan anu bener jeung silih papatahan kana kasobaran. Dulur-dulur Kang Jen sadaya, urang sadaya kedah ngaraos untung sarehna Allah subhanahu wa ta'ala parantos nuduhkeun ka urang sifat-sifatna jalma anu bari salamet tur moal pinanggih jeung rugi nyaeta anu kaancikan kuno opat perkara. Mana nu opat perkara eta? Kahiji iman anu jadi syarat pokok hirup salamet. Moal aya hiji jalma anu bager lamun atina kosong tina iman. Kitu deui moal aya jalma anu murka ang jalma anu atina suwung tina iman. Ari iman teh nyaeta yakin ati kana ayana Allah, yakin kana sifat-sifatna jeung kana padamelanana, yakin kana benerna Rasulullah, yakin anu nimbulkeun kasadaran teu cukup ngan sakadar taklid tegesna tuturuti ka batur, tapi yakinna teh kudu kararna ngarti sorangan. Jadi pikeun nyampurnakeun iman anu jadi syarat pokok hirup salamet teu aya deui jalan lian ti kudu leukeun daek mikir dina ilmu iman sing nepi ka ngarti anu sabenerna sarta saenggeusna urang ngarti bener tangtu kakara ngabogaan iman anu bener. Di mana urang geus ngabogaan iman anu bener tangtu moal unggut kalinduan kedag keanginan tapi tagen tetep dina jalan anu lempeng bener. Anu kadua amal soleh nyaeta sugrining pagawean anu alus anu ngawengku kana perkara anu wajibna jeung anu sunatna saperti nulungan sasama anu menang kasusahan boh ku tanaga boh ku kaboga boh ku harti atawa ku harta ngurus barudak yatim ngurusanan fakir miskin nyieun adegan masjid atawa madrasah mimpin rakyat supaya beres hirupna jeung sugria pagawean anu mangpaatna keur balarea. Moal aya pijalmaeunana anu daek ngajalankeun amal soleh seperti anu ditataan bieu lian ti jalma anu bener-bener imanna ka Allah jeung ka Rasulna. Sabab eta amal soleh teh bertentangan jeung hawa nafsuna jalma-jalma. Tegesna hawa nafsu mah embungeun kana sagala kasolehan. Upama jalma ngabogaan iman anu bener mah tangtu pangaruhna si nafsu teh jadi lembek moal aya daya. Katilu silih papatahan pikeun kabeneran
Bener di dieu lain bener nurutkeun hawa nafsu, tapi bener nurutkeun pandangan agama, pandangan Gusti Allah sareng Rasulna. Kusabab kitu tangtu sugria jalma mukmin mah pada terangka nu bener mungguh agama. Sabab kudu silih papatahan jeung pada baturna ku perkara bener mungguh agama. Silih papatahan kana kasobaran tah nu kaopatna. Jalma-jalma mukmin mah tangtu moal aya nu ngadul. Sabab salawasna silih papatahan jeung pada baturna, supaya sobar nandangan wayahna ngajalankeun rupa-rupa pagawean anu harese anu barangga asal aya mangpaatna. Boh pikeun ayeuna di dunya sumawana keur di akhirat. Dulur-dulur kang jen sadaya, samangsa-mangsa jalma geus ngabogaan sifat-sifat anu opat tadi, tangtu bisa kaluar tina golongan jalma anu rarugi dunya akhirat. Pikeun ngahasilkeun sifat-sifat anu mulia eta, Gusti Allah ngayakeun rupa-rupa aturan dina Islam, nyaeta sawarehna saum bulan Ramadan anu bisa ngalantarankeun tambahna katakwaan ka Allah, nyemponan budi parangi anu mulya, sangkan menang kamulyaan jeung kabagjaan dunia akhirat. Sakitu papatah atanapi nasihat kasundaan anu bisa ditepikeun, mugia aya mangpaatna hampura mun seueur kasalahan. Sakitu ti Kang Jen Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.